Dok, mana kunaon yang ulang-ulang gitu? Kak euy, urang teh keur bingung ieu teh. Bingung kunaon? Di Indonesia mah geuningan BBM teh hayo we naik. Ada gitu kumaha? Urang mah cigana marek pindah di Indonesia. Nah pindah ke mana? Pindah ka Garut Aisyah goblok Garut Indonesia kene tolol. Dok. Gimana, Man? Eta si kebon do, urang teh geus panen bonteng euy. Dir gaya euy. Oh, bete geus dijual ku urang teh ka mandor. Alhamdulillah do euy. Duh leuheung atuh sukses Mang euy panen teh. Emang kumaha tuh? Urang mah kamari gagal Mang, jaba hektaran. Aduh, karuna teuing euy. Nya patak kapuluk pisan urang mah. Emang maneh panen naon do? Bisa Pan- gagal kitu. Panen paria Mang. Da pararait kabeh eta paria. Nu amis mah gula do. Kabeh ge parea mah pahit. Oh kitu Mang. Nya heueuh. Atuh meureun urang teh lain gagal. Naon? Teu sukses. Nya heueuh. Ngobok mie anjing mah sukses mah mie sukses. Dok, Oi, rek ka mana maneh? tar ka warung Mang euy. Rek naon ka warung? Iya rek beli paracetamol. Saha nu kering? Oh, Mang nu keuring. Terus jangan naon atuh meuli paracetamol? Iya jang panon poe Mang supaya teu panas teuing. Belagu anjing siapa? Kak geuraon di dieu kan ngalamun wae. Keur niis, Dok. Urang mah keur bingung Kak ieu teh Kak. Bingung kunaon? Geura bingung ku hukum, teu adil. Tak adilna pelebah mana? Ai nu maok duit minggu-minggu di penjarana teh. Ai babaturan urang mau sepion. Nah buat 3 tahun di penjarana teh. Nya heueuh goblok udah mau spiona aya mobilan.